5, 4, 3, 2, 1. Sampurasun wargi sadayana nepangkeun sim kuring Aam Barakatak teh ngawilujengkeun ka Agung Studio Channel kasadayana toh hilapnya subscribe like and share tah eta tonton terasnya di Agung Studio Channel. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kalabar? Ibu udah aman, Ibu? Mau duduk di cengkrak ya, teman-teman. Duduk di cengkrak ya, teman-teman ya tuh. Jauhnya. Bala-bala tuh dari naon. Bala-bala teh ada masalah itu beda. Atau beda yang pina. Oh, dah geus di lama lulus atuh da tiis. Baca kali enggak. Ibu, hapunten pisan. Nembe tiasa ayeuna ngadongkapan di sekitar. Mohon ibu abi oge sami lembe. Mohon ibu-ibu hatur nuhun abi alhamdulillah tos darongkat sadayana ka dieu oge. Ibu, mana anu di sepitanana? Oh mohon mangga ibu dipari lebat eta di kamar aya urang kalina ge. Mun atuh yang ninggal anu di sepitanana, Bu? Oh mohon mangga Bu kala lebat atuh sadayana. Eueuh geuning meni ageng. Ageng naonna? Itu na. Alah ibu, abi hoyong ngiring minaria. Ageng teh naon-naon penasaran abi hoyong ningal aja berat tinggal. So berat tinggal beuki penasaran mah engel. Oh nya atuh cing ningal. Nya geuningan. Abi ada ningal. Ibu, meni nu di sepitan teh meni seger kitu meni janten abi kasam. Niki janten kasengsem. Oh mohon atuh ibu aya mah kan zamanna modern nganggo laser kan ayeuna mah. Oh, gitu ibu. Meni sae, meni gumuleng. Teteh, ieu teteh. Murang kali terus di sepitan teh meni sehat kieu. Aya nu tadi Ari anu tadi saha, Ibu? Lepat ninggalnya itu. Hal ari ibu ninggal teh nu paling mana kamarna? Kamar anu paling ujung. Hal eta mah kamar salaki aing atuh ibu. Aduh. No. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Neng nuju di mana? Ah bade kadinya ayeuna. Iya nuju di bumi ya, mangga diantos bade ka bumi mah. Mau Neng ke antosan kadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are kasaha si lain jang? Kadieu. Abi, Junet, pergi ke Abah. Oh, si lain Junet. Kadieu jang? Kadieu. Sok tah, diuk di dia. Tamang Bah. Junet. Iya, mohon. Diuk.
Dek aya perlu naon silaing Junaid ka Abah. Bah, manawi putra Abah aya. Abi hoyong pendak. Jeung saha? Anak Abah teh boga dua, anu hiji si Mumun, anu hiji si Mimin. Jeung saha salah sahijina. Pokona putra Abah panggelisna. Berarti si laing hayang panggih jeung anu panggelis nama anak Abah teh eueuh deui iwal ti si Mumun. Ke ku Abah urang geroan. Mumun. Mohon Abah. Abah, aya periogi naon? Anak Abah si Gelis, si Donto, si Denok, si Eplok Channel. Kan dia. Tah, Jang. Anak Abah. Anak Abah emang lain ieu tadi terbang gelis pisan. Dasar Abah. No. Junet, tugas ti Abah salaku RT kusleing geus dilaksanakeun teu mentaan KTP ka unggal warga. Abah terus disampaikan kantun ka Mang Somad. Syukur ari kitu mah silaing mah bener jadi kepanjangan tangan Abah selaku RT silaing hansip kooperatif HD. Mantap. Keun atuh Junet, tinggal ditelepon ku Abah heuh. Kurang eta telepon. Yo. Halo. Dipentan KTP henteu. Komo we geus sabaraha hari. Cenah mah adek aya bantuan naonnya, tapi meni eueuh wae kabar. Bantuan sembako apaan? Apa? Kudu ka mana? Di mana dipentaan? Kan aya RT nelpon tuh. Nelpon. Bari ngumpulkeun KTP teh ya gini. Halo, assalamualaikum. Jeung Ibu Rohimah ya teh. Syukur atunya KTP-na geus ditarikan mah. Pang nama eta teh keur pembagian jadwal rona Bu Rohimah. Hah, banyak teh pembagian sembako, ada pun gede ngaronda. Sar RT. No. Kudu hati-hati Nyai Gelis Bojo Abah. Lamun keur lempang di kota mah matak hariwang. Loba kajadian anu sabenerna mah Abah sorangan gitu miharep. Tumiba ka pamajikan Abah gitu. Sing salamet we. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Junaid? Bah, lain bah. Aya nu jamret di jalan. Tuh, nya. Kakarek bieu ngomong. Aya nu dijamret cek si Junaid. Naon Junaid? Di mana nu dijamret? Itu bah, opat lambar. Naon Junaid opat lah ieu teh opat teh naon? Buuk bah, opat lambar. Di jamret. Ah, sia mah Junaid. Sok rupa-rupa wae ngareurewas kolot teh. Abah teh, dia teh kakarek ngomongan pamajikan. Ngareurewas wae sia sing horeng. Buuk ngan opat lemar di jamret. Nah, ari sia. No.